beda-bedana sepertinya waktu Korun ditanya itu kan beungarnya beungar. Tah eta hasilna eta kabeungaran teh aku hasil upaya kepintaran manehna cek manehna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah materi bahasan dina saye bagian tina ilmu tauhid diantarana takribul makhluk ila khaliqih. Artinya kedekatan makhluk terhadap Khaliqna, deketna makhluk terhadap Khaliqna. Naon ari makhluk teh? Nyaeta anu diciptakeun di antarana urang jeung alam sekitar. Alam sekitar jeung usikna ta makhluk ari Khaliq anu nyiptakeun. Makhluk jeung Khaliq teh tina kecap khalaqa ya khuluqu khalqan khaliqun makhlukun. Khalaqa artina geus nyiptakeun yakhluqu eukeun atawa bakal nyiptakeun khalqan ciptaan. Khaliqun anu nyiptakeun makhlukun anu diciptakeun. Nah di bahasa yeuna nyaeta hubungan antar anu diciptakeun jeung anu nyiptakeun. Sejauh mana kedekatan, sejauh mana deketna antara makhluk jeung Khaliq, antara anu diciptakeun jeung anu nyiptakeun. Nah yeuna disebutkeun deket, sabalikna naon? Jauh. Pada umumna disebutkeun antar deket jeung jauh itu masalah jarak dekat, jarak jauh gitu. Tapi teu jarak ukur. Ngitung-ngitung antara deket jeung jauh teh oge naon deui? Hubungan. Hubungan dekat kumaha cenah hubunganana? Jeung eta teh raket. Nah raket teh deket. Raket deket. Atawa jauh
di nasional masih dibahasakeun naon anggang anggang jauh. Nah jadi deket jeung jauh teh aya dua naon aya dua rupa deket jeung jauh jarakna jeung antara deket jeung jauh masalah hubunganna. Tayana nomor kahijina antara deket jeung jauh masalah jarak antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Kumaha jarakna atawa sakumaha ya, kedekatan atawa jauhna antara urang jeung Allah Subhanahu wa taala taye dijawab dina surah Qaf. Nah, surah Qaf ayat 15. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna jeung bener-bener kami geus nyiptakeun. Lamun kalimat imitian ukod eta ngandung arti kesungguhan, benar-benar kami diciptakan insana manusia. Wa na'lamu jeung kami uningan maka nasakabe perkara tuwaswisu anu dirahasiakeun, anu dihareloskeun bihi eta perkara nafsu ku hatena. Lamun hate paling ngarewas beureunnya naon biasa ari ngarewas mah tulisannya lamun ku hate mah karetek hate kareteg hate dikeretegkeun hate atau bahasa hate. Allah uningan karena sakali perkara anu dirahasiakeun, disumputkeun, dikeretegkeun dina hati. Wa nahnu jeung ari kami aqrabu eta lebih deukeut ilaihi kana ka eta insan ya, ka eta jalma min hablil warid tibatan urat beuheung. Habli teh urat, warid beuheung, tibatan urat beuheung. Taya dina pada deket-deketna yang Allah teh senantiasa cakep deket ka urang, tegas lemah marangan urat. Napika dibahasakeun dina pada deketna aqrabu ilaihi min hablil warid, leuwih deukeut tibatan urat beuheung. Nah ieu dina pada deketna teu dibahasakeun ku bagian tubuh anu sejenna. Nah urat beuheung dina pada deketna. Nah ieu teh nya mungkin antar umumna jaraknya ayana Allah jeung menjadi makhlukna atawa jeung manusia atawa kauningan Allah dibalikeun kana kalimat na'lamu bisa kami uninga gitu uninga. Jadi artinya caket Gusti Allah teh eta alatan mah uninga nah gitu mah
ngajelaskeun yang Gusti Allah teh eta kacida deuketna khususna jeung urang. Nabi ka dina pada deuketna lebih deket alatan urat leher. Oke, dina ayat anu sejen Allah menjelaskan wa idza salaka anni fa inni qarib. Uji budawati idza da'ani. Wa idza salaka anni saur Allah di mana nanyakeun hamba kami ka anjeun jeung Muhammad ngeunaan kami fa ini qaribun, maka senyana kami deket. Nah, senyana kami deket. Uji budawata idza da'ani, maka kami senantiasa nyumbadana ijabah kasing saja mau ngadoa ke kami. Eta di antara ayat-ayat yang menjelaskan yen Gusti Allah teh nya caket sareng urang. Daya di antarana masalah jarak. Tauge nomor kedua masalah deket hubungan. Sebab nya dina pada umumna dina kahirupan urang nya bos sareng Allah atawa jeung kepada jalma teu satiap-tiap ayeuna deket jarak deket hubungan. Teu satiap-tiap. Taina nya contona dina kahirupan antara kepada urang. Bisa wae lamun teh ayeuna jarak tempatnya deket, pada deket imahna, tapi hubungan anak jauh. Lamun istilah dina Sunda sokna pahare-hare, nya dina arti teu akrab. Tapi beda aja kehidupan di lingkungan urang, di lingkungan urang. Lamun ayeuna saewe teh apal kabeh nya. Apal sare, apal kabeh lah. Itu. Ya ari jarakna mah aya deukeut jeung jauhnya. Itu namrak lah gitu. Ayeuna masalah hubungan antara deket jauh jeung jauh teh kumaha? Tergantung kebutuhan. Ayeuna lamun ayeuna urang nya aya pangabutuh sakomo lamun minang butuhna ka hiji jalma berarti hubungan urang raket nya deket. Tapi lamun urang ayeuna teh aya perlu ka hiji jalma nepi ka teh aprok-aprokan cenah. Sabab biasana aprok jeung batur teh dina nalika aya pangabutuh pada namanya. Nah jadi gitu. Teu satiap-tiap ayeuna kadeukeut hubunganna deukeut. Gitu. Kadang-kadang jarakna deukeut tapi hubunganna lenggang. Sabab lamun jamanna di perkotaan imahna deukeut tapi patukang-tukangnya itu lebih beda blokna. Anu sabelah blok blok sakitu, ayeuna sabelah lima blok sakieu gitu. Kahiji imana patukang-tukang, kaduana daya hubungan keluarga batur deanya sama sarua pendatang. Katiluna daya pangga butuh sakomo beuki rengah gitu. Serek aprok renggang daya hubungan itu. Sanajan jarakna jauh, tapi
Tapi lamun sagayana aya jeung minang aya pangabutuh sokong aya hubungan keluarga. Nah, jadi hubungan anak deket kerana terutamanya zaman ayeuna mah teka itu deket jeung jauhna antara jarang jeung minang hubungan bisa ku media nya make HP teu kudu digiring nya teu kudu digiring Bang. Zaman ayeuna mah bisa akrab hubungan sakanajan tempat pademukan pada jauh gitu. Tah jadi ayeuna kedekatan urang sareng Allah Subhanahu wa taala lamun cama dihitung antar jarak supaya nya urang teh ngarasa kumaha. Teu ayeuna sebatas ayeuna yen Allah teh caket marangan ka urang tapi pengaruh tidinya supaya naon? Supaya urang ngarasa naon ya? Ngarasa ditalingakeun nya. Lamun ayeuna geus ngarasa ditalingakeun, ngarasa isin tina kaaiban urang. Naon kaaiban urang teh di mana teu ngabubuh kana parentahna pan aing gitu. Hiji kagorengan, hiji kagoketan, kagorengan teh aing. Ngarasa isin, oge ngarasa sieun, ngarasa sieun. Teh seperti kieu nya. Seperti dina ayat ieu disebutkeun ma wana lamu ma tuwas bisu. Wana lamu jeung kami uninga makana sakabeh perkara tuwas bisu anu diharewoskeun. Bihi ku eta insan ku eta jalma nafsuhu hatena gitu. Ku hatena dikertegkeun gitu. Masuk itu jelema kaharewasan sok nya. Kaharewasan dina pada naon-naonna. Dina pada nyaritakeun anu dirahasiakeun nya. Bisi kadengeun ku batur. Nah kumaha lamun kadengeun ku batur? Heran. Lamun ceuk yang diharewaskeun teh nya perkara kaaiban gitu. Dirahasiakeun. Yang biasana dirahasiakeun mah lamun kanyawan ku batur heran. Berarti kaaiban. Tak jadi perasaan jelema lamun aya perkara dirahasiakeun nepi ka kaharewosan jeung jalma anu sejen gitu. Berarti ngarahasiakeun ti jalma anu sejen. Teu ingat yen Gusti Allah mah uningan gitu. Yen Allah mah uningan. Nah, jadi perasaan jalma rasa kaera jeung rasa kasih teh ku papada jalma. Jadi seolah-olah ku Allah mah teu isin jeung teu sieun gitu. Nya sage lamun teh ayeuna kaparengan urang. Karana pan urang. Lamun teh mah boga perkara dirahasiakeun alatan gorengna hayang ngabejakeun ka batur teu wani tarik-tarik nya. Kaharewosan teh gitu. Nepi ka nyebutkeun kade ulah aya anu apaleun. Kade ulah aya anu apaleun. Sapadahan dibejakeun nya gitu. Ulah aya anu apaleun bukti aya anu diharewasan nana teh apaleun gitu. Tau ge teu ingat kana kauningan Gusti Allah.
Nepi ka nganggap naon nya nganggap teu ngadangu, nganggap teu ningal ka Gusti Allah. Mun jelema mah nganggap bonge jeung lolong nya. Naon bedana kitu? Naon bedana? Lamun sieun kanyahoan teh ku para jalma teu inget ka Gusti Allah. Naon bedana lamun disebutkeun ayeuna ka Gusti Allah nganggap teu ngadangu sareng teu ngupi, teu terangeun, teu ningalkeun nya. Teu ningalkeun. Ari terang mah keur para jalma, ari ka Allah mah uningan gitu. Nah jigana selain jigana dinya lamun ayeuna boga perasaan senantiasa diuningan gitu. Ditalingakeun dipencaran ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baris kajaga tina nya keaiban. Baris kajaga tina kemaksiatan, kemungkaran jeung kemaksiatan. Taeta meureun hasilna nya ungkap masalah kedekatan ayeuna urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Taeta masalah jarak. Nah ayeuna deukeut jeung jauhna hubungan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ari jeung sabaraha jelema anu jadi sababiana ku ayeuna kebutuhannya, ku ayeuna kebutuhan. Lamun teu butuh mah teu hayang nepungan, biasa kitu nya. Nah ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah ka Allah Subhanahu wa taala aya masalah jeung hubungan gitu. Kurupa naon wae gitu. Atawa tanda-tandana ke aya di sebahagiannya di tanda-tandana. Tanda-tanda kedekatan jeung teuna gitu. Makhluk kana jadi halikna. Nya di antarana kedekatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala kumarupa nomor kahijina ku keimanan. Ya. Keimanan atau mengimani gitu. Jadi percaya lah. Keimanan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti mimiti aya hubungan sama Allah. Dan kaya hubungan disebut jalma ukur lamun disebut tina keimananana. Antuk minabillah, anjeun kudu iman ka Allah, mimiti dulu ada, kudu percaya ilah. Nomor kedua, kumarupa pengabdian, tegasna ibadahnya. Iya kana budu, wungkul ka Gusti na budu ibadah abdi sadaya. Jadi kumarupakeun ibadah eta teh keur ngayakeun hubungan diri sareng Allah. Nah berarti sabalikna lamun tema ayeuna teu ngalaksanakeun ibadah ka Allah berarti geus putus hubungan sareng Allah. Ya sareng we da ibadah teh kebutuhan. Allah mah teu peryogian di ibadahan. Kudu jadi manusia. Ngan ukur Allah mah kagungan hak di ibadahan. Manusia wajib ibadah ka anjeunna. Jadi aya hubungan antara hak jeung kewajiban. Manusia boga kewajiban ibadah ka Gusti Allah
Allah hak di ibadahan ku manusia itu. Eta antara hak jeung kewajiban. Ari Gusti Allah nya di ibadahan mamatak nambahan karena sifatane Allah. Mamatak nambahan tina kakawasaanana, kekayaan jeung sajabana moal. Cek paribasana mah mamatak nambahan kana kesugihan kebeungharanan Allah. Tage lamun teh mah teu diibadahan moal matak ngurangan nya karena kekayaan Gusti Allah jeung kemuliaan Allah. Di ibadahan mamatak nambahan kemuliaan Allah oge lamun teu diibadahan mamatak ngurangan nya mamatak ngurangan tina kemuliaan Allah gitu. Dalam pan kaungan maha sagala-galana gitu. Yang berhak anjeunna diibadahan manusia anu wajib tegasna kudu ibadah wungkul ka anjeunna. Naon deui biasa hubungan salah teh menta tulung wa iya kanas ta'in jeung wungkul ka Gusti nasta'in nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Lamun teh mah dawa sok minta tulung ka sarean ti Allah. Tegasna kepada jama bala pangminengna nya. Nya eta mah syariat. Syariatna malah diparentah nya ku Allah oge nulungan jeung minta tulung ka sesama jalma nya. Dina Al-Qur'an wa ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri. Jeung kudu silih tulungan aranjeun dina kahadean gitu. Dina kahadean. Ari silih tulungan teh aya anu nulungan aya nu ditulungan. Kalawan sabalikna silih pilih genti. Sakapun bisa nulungan kadang-kadang sewaktu-waktu mah ditulungan ya, ditulungan. Naon sababna? Da jalma mah tara aya dina hiji kaayaan. Tara aya dina hiji kaayaan. Lamun aya hijina dina hiji kaayaan mah nya Allah eta namanya artina moal marubah tegasna mah anger gitu. Ari urang mah teu anger. Kadang-kadang aya, kadang-kadang teu aya gitu. Sagala rupa. Maka kudu silih tulungan. Taya di antarana hubungannya, kedekatan hubungan antara orang sareng Allah Subhanahu wa taala mangrupa keimanan. Jadi lamun teu iman geus putus sareng Allah. Kadua ku penyembahan, pengabdian, ibadah, lamun teu ibadah berarti tos putus sareng Allah. Oge nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah. Lamun teu nyuhunkeun pitulung berarti putus hubungan. Malah kaasup jalma anu sombong, jelema anu taladaek ngaduha ka Allah, kaasup jalma anu sombong gitu. Sebab diparentah doanya. Odong di rak ngaduha maraneh kabeh ka kami gitu. Pastajib lakum, pasti kami nyubadanan tawa ijabah. Diparentah. Jadi nya ngadoa teh kaasup ka ibadah sabab ngalaksanakeun
parentah. Sarua we dina laksanakeun parentah anu sejenna. Pra doa ka kami eta ngalupakeun parentah. Nah eta mah parentah keras atau ringan nya ngawe nya. Ari anu tinu penekanan gitu. Parentahanana bari dimitian kecap kudu ngadoa. Lamun ayeuna perintah anu ringan nya prak gitu. Prak ngadoa ka kami. Seperti bahasa anu sejen aqimus sholahna kudu ngalaksanakeun sholat. Dina lomba sholat mah aya penekanan wajib kudu gitu. Tapi dina lomba pernikahan pangkihu gira narika gitu. Gira narika berarti untuk ditekankeun. Memang ari hukumna mah nikah oge aya wajibna, aya wajib. Intinya minta pertolongan. Tayana ku minta pertolongan ke Allah Subhanahu wa taala eta ngarupakeun hiji hubungan kedekatan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tauge nomor kaduana Allah teh kudu dijadikeun sandaran. Sandaran lamun cek Sunda naonnya? Sandaran. Panyaranean. Anelan nya gumantung ya. Lamun bahasa Jawa ketergantungan gumantung kumanel anelan gitu. Jadi urang ka Allah Subhanahu wa taala kitu kudu gumantung ka Allah, kumanel jadi sandaran gitu ka Allah Subhanahu wa taala. Tadina kita balikkan ayatnya fatwa ulama min alamati i'timadi min diantarana alamati ciri-ciri i'timad nyarane nya atawa nyin sandaran curhat gumantung atau namanya andalan gitu. Ada andalan ada contoh seperti apa? Diandalkeun pisan. Nah, bahasanya nasional. Diandalkeun pisan. Da jelema eta mah ketergantungan ka si anu ceningnya itu eta jadi sandaran manehna. Zaman nu diandalkeun gitu. Atawa zaman bisa di kumahaan lamun jelema mah gitu. Lamun dina pangabutuh sapoe mah jadi naon panglumpatan gitu. Lobalah nya bahasa Sunda mah gitu. Andalan bisa diandalkeun gitu. Napika akhirna kumaha terhadap jalma anu bisa diandalkeun atawa ketergantungan ku eta jalma sare basa kieu lamun daya manehna mah ya ieu nya.
teu aya manehna dugi aku mah hadena we aya manehna kitu nya. Jadi artinya ditulung ya, itu ditulungan. Tak jadi sikap orang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kudu yakin Allah teh jadi andalan. Upami teu itu kudrat sareng iradah Allah mah gitu. Jadi artinya ulah kumanal teh kana naon? Karena kekuatan amal. Yang model ayeuna urang mah boga yesot teh bubuhan we atuh da. Bubuhan we atuh da. Sok aya istilah geuningan. Naonnya? Anu pinuh kesibukan teh. Suku di jeung hulu di suku nya. Sok aya bahasa geuningan. Dina pada super sibukna gitu. Tah napika di aku hasilna gede teh bubuhan we atuh da kieu nya. Gawena nyaan gitu. Mayakeun kesibukan, mayakeun poe gitu. Daya bedana seperti nya waktu korun ditanya itu kan beungarnya. Beungar. Tah eta hasilna eta kabeungaran teh di aku hasil upaya kepintaran manehna cek manehna nya gitu. Aya dina surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Innama utituhu ala ilmin indi. Jeung sanyana perkara anu bisa ngadatangkeun ka kaula teh hasil pengetahuan atau ilmu anu geus dipimilih ku kaula. Jadi artina mah hasil kapinteran manehna kitu. Teu boga rasa nya apaan ka boro-boro ayeuna harta manehna oge ti mana jolna. Iwati nya tina cipta Allah. Nya manehna mah pan teu boga perasaan. Manehna diciptakeun ku Allah. Oge manehna hasil upaya teh hasil kudrat jeung iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sing manehna boga perasaan gitu bari manehna jadi jalma mukmin muslim nya. Apan korun masalah jalma ukur gitu. Nah di antarana kekukuran manehna teh boga perasaan. Boga perasaan diciptakeun ku Allah jeung sagala upaya kekuatan manehna teh hasil tina iradah dikerasakeun ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ngampena teh dibarengan ku rahmatna kitu. Eta mah dibarengan ku bebendukeuna nu disebutkeun istidraj panyungkun. Nya lamun ayeuna nyebutkeun nah geuningan ari non muslimah nya usahana teh maju malah jadi dudungan jalma muslim nya loba. Jalma muslim ngadudungan nya kan muslim dina ekonomi dikerasakeun jadi jalma anu baleunghar. Memang eta dikerasakeun ku Allah ngampedah teh dibarengan ku rahmatna kitu. Dibarengan ku bebendukeuna. Dina surat Fatihah nya gairil maghdubi sanes perjalanan jalma-jalma anu dibenduan alaihim eta jalma-jalma walad dolin sanes perjalanan jalma anu sasar jauh tina tuntunan agama. Jalma kufur eta mah jalma mungkar.
maksiat tukang ngalanggar kana aturan Allah. Nya dina eta surat Fatihah nu dibenduan teh jalma anu tukang ngalanggar kana aturan Allah, tegasna jalma anu maksiat. Jalma mukmin tapi teu dibuktikeun tina kaimananana kitu. Jadi yang munafiknya jalma anu sasarma nu teu narima kana aturan, nolak itu ingkarnya nolak itu. Jadi we perjalanan hidupna sasar hartina jauh tina tuntunan agama, tina perjalanan agama. Ari jalma nu sasar mah kamana we sakayana teu make aturan. Nya contoh jelema anu sareti brawe teu sakara-kara nya teu sakara-kara hudang tuluy leumpah kaluar ka mana we berasna da pugunawan hilang ingetan nya kitu. Era jelema nu sasar kitu. Ari jalma nu hirup sasar jauh tina tuntunan agama mah artina hirupna teu make tuntunan agama kitu. Min alamatil i'timad di antara ciri-cirina i'timad nyarande kumanol alal amali kana kekuatan amal nukson eta mata kurangan arroja kana ngarep rahmat Allah inda wujudi zali dina nalika petepung jeung kegagalan. Di antara ciri-cirina jalma anu kumandol kana amal ka usahanya seperti korun itu. Jadi hasil usaha nepiga jadi beunghar teh. Jadi beunghar teh ngalakeun nya masalah kekuatan digawe kekuatan amal. Ya kekuatan amal mah rupa-rupanya tenaga, kepintaran, kekuatan amal, kekuatan digawe gitu. Kalayang tengah libatkan masalah kekuatan kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala. Eta teh nukson baris ngurangan arroja kana ngarep-ngarep rahmat Allah. Ingda wujudi zalal dina nalika patepung jeung masalah kegagalan. Lamun tema ayeuna patepung jeung masalah keuntungan diaku kalaya kapinteranana itu. Lamun temanya kudu cara urang atuh daek digawe bubuhane urang oge kieu nya. Bubuhane urang oge. Menang sote, menang naon lahnya gitu. Menang capek istilahna gitu. Teh aya teu ngalibatkeun ayeuna nya tos dikeresakeun keng kitu ti Allah. Teh aya gitu. Tah ayeuna berarti keur nisbatkeun jalma anu terhadap hasil usahana nyandarkeun diri kana masalah kekuatan amal maka akhirnya bakal jauh tina syukur. Ya seperti korunnya gitu. Syukur teu kaasup jadi jalma anu syukur. Nah kumaha tanana jalma anu syukur teh gitu. Hiji bogaan keyakinan nya teh iradah Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana dimanfaatkeun dipake dina hal anu halus di antara pake ibadah. Nya da teh deui hasil usaha teh supaya kuat
ibadahnya lain mungkul kuat salat puasa jangan liana da ibadah mah sakabeh tingkah jeung laku anu alus ibadah sareng ibadahnya asal bicara alus we gitu mandam ayeuna dimimitian ku eling tandana elingnya aya ucapan alus minimal bismillah bismillah jeung atawa doa khusus dina nalika rek sare gitu. Ibadah ke sarua eta we. Erek sare, erek nyari, di jawe erek sarua kene. Nabi ka geuning ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula ngarasa kagum terhadap jalan muslim sabab satingkah saparipalana jadi ibadah. Jadi ibadah. Asal tepan dina alus we gitu. Dina alus cicing bari alus. Aya kegiatannya dibarengan ku alusna gitu. Sanajan anu teu umum disebutkeun ibadah. Nganu teu sakadar lamun teh mah ayeuna ngalas suluh. Sok aya disebut ibadah taranya. Padahal ibadah kene asal ngalas suluh we ulah tinu batur. Ulah tinu batur gitu. Ibadah kene. Naon sababna? Keur pibekeuleun hirup teu bisa ayeuna hirup tanpa suluhnya. Suluh teh rupa-rupanya. Aya tatangkalan, aya bahan bakar suluh teh mah. Bahan bakar rupa-rupa gitu. Badah kene. Nya saksanana rupana ukur sakadar ngarit nya sarua. Asal ulah ngari keplakan batur we. Ulah ngalajukeun anu batur. Lain ibadah. Kamu terbalik. Nah, jadi ini timah deh kumana ketergantungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalayan dasarna kekuasaan sareng pangresah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta dina pada untungna supaya aya rasa syukur. Kaji merenang lamun kufur jadi iman, lamun jamun iman jadi keteguhan keimanan. Terus dibuktikan ku ketaatan syukurnya lain mengucapkan alhamdulillah gitu. Tapi jadi sikap anu alus, eta berarti syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tamayilah lamun tamayina nya biasa tulisan ucapkeun alhamdulillah gitu. Eta sebagian bagian dina syukur. Jadi artinya syukur mah ngupayakeun, mermahkeun eta milik teh dipernahkeun perkara halus gitu. Syukur. Atawa dipernahkeun dina tempatna gitu. Contohnya lamun tema ayeuna urang nyimpen Al-Qur'an. Disimpan di lantai di luar mah namanya. Nah, eta nyimpen Qur'an lain dina tempatna. Nah, tempatna mah dina meja, nya di luhur nya. Tawa dina tempat-tempat anu pantes dipake nyimpen Al-Qur'an gitu. Eta nya no gitu ya secara logika bahasa. Nah, menurut bahasa sebutkeun syukur teh nempatkeun kana perkara disimpan dina tempatna sakuduna. Nya lamun ayeuna hubungan jeung masalah naon anu parah dimilikeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti digunakeun nya
digunakan dimanfaatkan saluyu anak saluyu sareng ridho anu maparina ridho anu maparina ngagunakeun ngamanfaatkeun dina perkara anu alus kalayan saluyu sareng kapalai anu maparina gitu. Jadi lamun tema ayeuna dimanfaat digunakeun nya kurang lebih ka Allah ridho gitu. Tayana jeung papada jelema lamun tema ayeuna dibere ku papada jalma mendama diberi baju nya, beri baju gitu. Nya tuluy eta kudu diberena teh, kudu mere, kudu diberena teh gitu. Lamun teh ayeuna digunakeun nama ngan teh digunakeun teh dina perkara teh alus. Nya dina maksiat gitu. Nya tu anu merena gen teu teridoeun nya pasti oge teridoeun gitu. Atawa lamun teh minimal teu dipake atawa di komo jeung dipicieun nya pamere ti batur dipicieun apaleun anu mere naon teh borok mah kan gitu. Borok mah dibere. Lamun nyaho kitu mah dibere gitu. Jadi anu aya kaitan atau hubungan jeung masalah rezeki anu ti Allah Subhanahu wa taala masalah ngagunakeun jeung ngamanfaatkeun kudu saluyu jeung anu dipikaridho. Saluyu sareng ridho anu maparina ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta disebut syukur gitu. Disebut syukur. Jadi artinya mah kudu dipake dina alus we gitu. Da teh aya perkara misalnya ti Allah. Sagarupa oge nya ti mimiti jiwa jeung kelengkapan nu diperlukeun dina kahirupan. Nah, sareng oge ti Allah Subhanahu wa taala. Ta eta dina pada hasilna. Sebab usaha teh nganggo ukur dua rupanya ujungna aya hasil aya gagal gitu. Jadi dina hasilna tetap kudu ketergantungan cuman telnya ka Gusti Allah supaya boga perasaan yen keberhasilan keuntungan kesuksesan eta teh alatan tina kudrat jeung iradat Allah Subhanahu wa taala lain semata-mata kekuatan amalnya, kekuatan pagawean gitu. Supaya seperti Qarun. Terus ayeuna kaduana dina nalika ujungna usaha dina aya kagagalan, gagalnya teu berhasil, teu beruntung. Supaya ayeuna teu naon? Teu putus asa. Ya, teu kapok gitu. Teu putus asa. Naon sababna? Sabab lamun ayeuna ingat kana kudrat jeung iradat tegas nama Allah teh ngerasakeun nya kahiji tangkeun oge moal aya kapok-kapokna. Moal putus asa oge aya solusi gitu. Anu akhirna mah supaya sabar nya, supaya sabar gitu. Nyaman kadang-kadang ya hiji bisa lamun aya kabeneran ujungna gagal gitu. Nya tilang barawe kapok mah deui cenah kamari oge mah deui. Moal
Subhanahu wa taala. Daya tamang ukur sakadar usaha mengandalkan kekuatan amal. Ya panosok di ucapkeun ya. Aya kalimat tauhid la haula wala quwata illa billah. La haula daya tegasna mah daya wala quwata jeung daya kekuatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah. Al aliyyi maluhur al adimi turang maha agung terma agung. Ari dina lemah ucapan mah nya diakui saleh oge ngaku gitu. Daya upaya daya kekuatan angin kalawan pitulung Allah. Kuatnya sabab dikuatkan ya. Bisa dibisakan, pintar dipintarkan ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dina nalika aya kegagalan kadang-kadang jauh tina kitu. Nepi ka pada akhirna kapok teh gitu. Jadi ujungnya supaya sabar gitu. Sabab ya istilah babasan yang lama. Kegagalan adalah kesuksesan ya. Kesuksesan atau keberuntungan yang tertunda. Mun teh ayeuna sugan oke itu beureunya. Lamun teh ayeuna sugan we engke mah gitu. Berarti masih kene ya. Panjang harapan gitu. Panjang harapan jauh tina putus asa. Sabab putus asa mah dosa. Komo lamun teh mah aya hubungan jeung dua. Jeung mun teh perasaan teh memang pengijabati Allah nepi ka aya perasaan moal deui ngaduha teh sabab da geuning teu dijaba wae. Maka Allah bakal leuwih ti kitu. Benar-benar moal ngijabahna. Keur mana boga perasaan teu atau mah meunang pangijabah ti Gusti Allah gitu. Tayana contohna sagalepi kalawan qadar jeung iradah Allah Subhanahu wa taala anu jauh tina nalar manusianya ya. Contohna ayeuna dina awal kehidupan Nabi Ibrahim. Dina nalika anjeunna masih kene bayina dibuang ka hutan. Dalam diurang mah aya dipicieun bala lah supaya teu kapanggieun ku jelema. Sabab lamun kapanggieun ku jelema waktu harita sok langsung dibunuh teu tega. Ningali lagi mun kitu lah kira-kiranya. Sabaribu ramana teh gitu. Sebab di Amerika harita setiap bayi anu lahir terancam pembunuhan. Bunuh. Nah, maka terpaksa lain diselamatkeun ya. Pokona teu tega lamun ningali budak dibunuh meuning piceuh gitu. Kang bala gitu. Nah, kumaha cuman teu dosa. Eta micieun namanya. Micieun budak gitu. Eta mah keterpaksaan. Teu kitu oge da. Ieu teu kitu oge. Sabab diancam pembunuhan. Taina sakanyaho jelema dina pada umumna lamun ceuk ayeuna bayi dipicieun kanu bala kalayan teu di bere kadaharan nya pasti naon di rumahnya. Moal tahan hirup ya. Nya moal tahan hirup pasti naon ge meureun mau kitu. Tapi ayeuna ngeunaan bayi Nabi Ibrahim
sapanjang waktu diubara tapi tetap anjeunna aya dina kehidupan eta kalawan kudrat sareng iradah Allah Subhanahu wa taala. Kakawasan sareng Allah tos mirsahkeun eta Ibrahim teh kudu tahan hidup sok sanajan jauh tina pemeliharaan menjadi ibu ramah gitu. Eta tanda anu buktinya kalawan kudrat cairan teu kumandal kana naon nya kana amal tegasna mah kana kadaharan nya teu bumantung lah nyarina paunut pada umumna mah bumantung nya bisa tahan hidup sate sabab bumantung kana kebutuhan hirupna kadaharannya diantaranya pada umumna gitu. Tapi teki itu hari kalian kudrat sareng Allah Subhanahu wa taala dina pada ante umumna tiasa wae gitu. Contoh lainnya seperti para pemuda anu terjebak di gua disebutkan Ashabul Kahfi penghuni gua para pemuda anu katutup terjebak di gua tertutup untuk bisa keluar sabaraha lila walau malam kebeuna mang tahun-tahunnya mang tahun-tahun di jero buha jayana logikana oge dina para umumna lamun sege ayeuna katutup bari teu mawa kadaharan tangeu beuting lah sapoe dua poe alamnya matahan hirup tapi ieu mang tahun-tahun tanda nalila teh kapan eta pemuda teh dibarengan ku anjing ku anjing nyan anjing nah teu milu katutup nya teu milu katutup itu jadi seperti anu ngajaga di luar tapi teu ingkar nepi ka anjingna pae sabab nya teu aya kadaharan orangnya baik. Nah nepika nalika ku Allah dikeresakeun eta para pemuda bisa dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dikaluarkeun kalayan ku kakawasan aja si horeng eta anjing teh kan ukur tinggal tulang belulang. Tinggal balat tulang. Tak berarti ku kaheubeulana ku heubeul-heubeulana eta anjing teh tinggal tulang belulang gitu. Tapi sakitu heubeulna cicing di dua bari teu mawa kadaharan tapi dikaresakeun ku Allah Subhanahu wa taala hirup nepika bisa nuruikeun kahirupanana itu eta tandana dibarengan ku qadar kakawasan sareng pengeresa Allah Subhanahu wa taala. Nya karetnya ayeuna ka ieu lah lain hartina jelas dari jelas wae nya gitu. Nya ku logika oge lah ya. Bukti. Yang beda kan kadang-kadang poho. Eta kudrat yang iradat anu marangan kana kahirupan urang dina sagala kaayaan. Jadi artina mah ngakukur urang mah dikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mun hirup dihirup ke jagja diajakeun. Bisa dibisakeun
pintar dipintarkeun jeung sagala galana. Jadi supaya urang teh tetap pemain hubungan terputus hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jadi jalma anu syukur dina ujung namanya syukur kumarepikeun taat ka anjeunna. Eta saruyujeng judulna taqribul makhluk ila khaliqihi, kedekatan menjadi makhluk terhadap khaliqna gitu. Kedekatan jarak oge hubungan umpama ayeuna gaib dina masalah jarakna dibuktikan ku dalilna yen Allah teh caket alatan urat leher dina pada deketna gitu. Oge ayeuna hubungan secara dekat hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nya seperti ayeuna hubungan jeung kepada manusia. Dekat hubungan teh alatan ku kebutuhan. Ayeuna urang sareng Allah oge eta teh ku ayeuna kebutuhan. Ibadah ka Allah teh lain kebutuhan Allah tapi kebutuhan urang. Kebutuhan urang. Sabab sagarupana oge baris balik di ka urang. Hadena ke urang goreng oge ke urang Allah mah kebagian hasil manusia itu. Eta diantarana masalah kedekatan antara makhluk jeung khaliq, antara urang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu tiheulana ke akhir hayat namanya menjelang ke akhirat baris ditepungkeun ya. Baris ditepungkeun dijongokeun sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta teh aya dina mana? Dina surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq aya teh gitu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu ye sakabeh manusia innaka sanyana anjeun kadihun eta anu ibadah ila rabbika ka pangeran jeung kadahan kalawan ibadah anu sabenerna. Pamulaqih sabab engke baris di aprokkeun ditepungkeun. Ya secara harfiah secara labdiahna harti sa ujratna nya aprok tepung seperti urang aprok jeung kepada jalma gitu. Ya sementara mun jama teu bisa ditawilna kana naon lah arti tepung dirinya teh dinyalahan. Naon sawabna kegaiban Allah upami digaibkeun ku anjeunna upami teu digaibkeun bisa wae gitu. Kumaha Allah gitu. Oke di surat Ar-Ra'd ayat ke-20 Yudabirul amra yufassirul ayati la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yudabirul amra Yudabiru anjeunna parantos ngatur al-amra kana urusan kana jadi urusan makhlukna. Allah parantos ngatur kana urusan makhlukna. Ya urusan apa itu? Ya urusan tempatna terus diatur ya. Jelema di darat, laut di nacai, manuk di udara, mentewan diatur. Ieu pasilu kalawan ngajelaskeun ayati karena tanda-tanda kekuasaannya alakum supaya marane kabeh biliko rabbikum patepu jeung pangeran aranjeun teh tuqinun makin yakin gitu. Supaya
supaya lebih yakin bakal ditepungkan. Nah gitu pengaruhnya. Lamun aya urang yakin baris ditepungkan diaprokeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Nyameureunna bakal pinu persiapannya. Contohnya urang mun teh aya informasi bakal diaprokeun sareng Bapak Presiden. Ya. Nyameureun ti angan ge geus taki-taki nya. Persiapan. Kudu make baju naon mun patepung jeung presiden nya. Kudu nyarita naon kumaha mun ditanya persiapannya gitu. Tayana lamun bade patepang sareng Allah Subhanahu naon persiapanana. Persiapanana teu loba. Nyaina kudu ngagugu kana parentah jeung panyaretna sakitu we. Supaya engke dina nalika patepangkeun teu kaisina, teu kaeraan gitu. Sabab lamun jadi jaman bedegong pasti entong ayeuna atau pamisaran Allah jeung para jalma oge. Lamun teh ayeuna urang diparentah kudu nungan teu ngagugu nalika rek diaprokeun kumaha? Tilang bareng hayang ngaproknya. Daerah teu ngagugu kana parentahna gitu lah. Kira-kiranya. Jadi manfaat yakin karena bakal ditepangkeun sareng Allah teh supaya penuh persiapan saat ditepungkeun sareng Allah. Saya pertanyaan. Bisa ya pun. Ya Pak, itu perkawis tauhid mulanya. Tauhid. Kalau orang-orang itu misalkan kalau ngalatih, jadinya kalau ngalatih supaya orang teh ngeling gitu, karena pangabutuh orang dikaitkan sareng Gusti gitu. Kudat irodat. Sareng kudat irodat gitu. Sedangkan itu kan sifat teh lebih ke ari namina yakin mah ngancik dina hate. Sareng aya nanti mungkin dina imajinasi gitu kedekatan. Kusabab nahan dina imajinasi kan secara rohani terkatingan gitu. Ibarat meureun budak yang indung pajauh aya nanti pikiran. Kekuatan pendukungna, pendukungna. Naikkeun teh. Nya. Daya kajaba keur ngaitkeun atawa bahan pendukung supaya orang yakin gitu karena perintah Allah Subhanahu wa taala kajaba ku ilmu. Itu. Udah hafal heula nya? Daya di ku ilmu. Tuluy ayeuna mun tos meunang ilmuna pembiasaan gitu. Da jelema mah kakenaan kebiasaan keuna nya. Lamun geus biasa mah geunah we ringan gitu. Namun ayeuna teu biasa mah berat gitu berat. Jadi kayak hiji ilmu heula keduana pembiasaan gitu. Cara ilmu dasarna berarti memang jadi heula gitu. Ilmu kan ilmu dina seueur gitu. Nya. Nya. Ilmu teh seueur di antarana gitu. Nyaritakeun hubungan urang sareng Allah. Kayak kudu yakin yen Allah teh senantiasa marengan teh nya. Marengan berarti jarak dekat. Deket gitu. Oke nomor kaduana deket hubungan. Kumaha cara hubungan urang sareng Allah? Ya tadi ku keimanan, ku ngalaksanakeun ibadah, ku ngadoa nyuhunkeun pitulung. Berarti nuduhkeun kana teu putus nya sareng Allah gitu. Jadi
Aduh sok itu. Naon sababna atuh jelema make diciptakeun geus diciptakeun dibere beban kitu nya. Nyapan nya Gusti Allah parantos nganyatakeun yen anjeunna ngangkat nu bakal jadi khalifahnya anu ngurus ieu nya mun bumi teh mah nya bumi teh ka manusia dipercayakeun ka manusia gitu. Henteu ka malaikat atawa ka jin ya, tapi ka manusia. Nya berarti kudu aya ya anu ngurusna ya dunya teh gitu. Jadi diciptakeun manusia teh keur ngurus ya. Ngurus ya dunya. Ketika jadi ramai dia teh alatan manusianya gitu. Walau alam belum mencapai ayeuna diisi diurus diatur keselian di manusia walau alam gitu. Keji dijadikan khalifah. Oge nya dipercayakeun ya, dipercayakeun ke manusia. Nah, atuh make diberi beban, lamun ngagugu salamet, lamun teu ngagugu cilaka, gitu ya. Lamun ngagugu aya pahalana, lamun teu ngagugu aya siksana, gitu. Jadi Gusti Allah nyiptakeun teh lain unggul ayeuna jeung kerana manusia, tapi jeung aturan nana gitu. Ada pada umumnya kan sagarupa diciptakeun mah diciptakeun ku manusia ge sok dibarengan ku aturanana. Jeung aturan sok ayeuna. Ieun ieu pengeras suara pasti ieu anu nyieunna teh ngabogaan aturan. Teu mungkin ayeuna anu nyieun ieu ari aturanna tukang nyieun jamnya jam tangan, jam dinding gitu. Ya. Pasti anu nyieun ieu we ngabogaan aturan gitu. Jadi Allah nyiptakeun manusia ge Allah anu kagungan aturan gitu. Diatur gitu. Nah make diatur nya supaya kehidupan manusia teh nya supaya nyaman. Hidup di alam dunia teh gitu. Cacak-cacak diatur malah nyaman tapi nyaman lawan kasean berusi payahan ribun gitu. Sakoma lamun aya aturan cacak-cacak aya aturan mah sakit. Kalawan eta aturan teh teu ngukur diatur unggul. Sabab kudu aya realisasina mangka aya naon janji jeung ancaman. Lamun ngagugu dijanjian ku pahala, lamun teu ngagugu diancam ku siksa. Eta teh nya supaya bisa membuktikan karena eta aturan gitu. Dalam teh aya janji jeung ancaman mah cacak-cacak aya janji oge pan urang teh geuningannya sia beratna nya. Sanajan dibebenyakeun ku Allah ge diberi buruhan diberi pahala anu cantana ieu. Lamun ngalaksanakeun salat sunat qabla subuh eta mah aya babandinganana dina pada alusna cenah. Panghade-hadena alatan pengisi dunya gitu. Apa anu dibanggakeun ku urang mah anu karasa nya gitu. Naon-naon gitu. Anu dianggap halus jeung dibanggakeun, tapi lamun ceuk dibandingkeun jeung salat sunat qabla subuh leuwih alus keneh pagawean salat sunat subuh daripada nilai pangisi di alam. Cacak
cacat-cacat loba hampir tiap ibadah dibejakeun buruhanana bebejona masih kene karyawannya komo lamun teu dibejakeun buruhna gitu. Mereka budak lah budaknya lamun dititah jeung panganokeun tapi mali buruhan adanya dia tapi lamun jeung sok buruhna gancang jeung panganokeun jeung buruhna wah rumpatnya tapi lamun ya panganokeun tapi mali buruhan jigana rada beda. Nah jadinya jigana eleh budak kolot dina lembah ibadah jigana tarung kene budak ya dibere buruhna gancang ngagugu ieu dibejakeun buruhna nya ku Allah masih kene horeang gitu. Tah kebiasaan jalma kitu nya. Cacat-cacat ancaman dibejakeun bakal disiksa kepedihan siksa masih kene we gitu nya gitu. Naon ngalanggar nya masih kene we ngalanggar komo lamun seuk teu dibejakeun ancamanna. Nya contohna mah loba jalma muslimnya tapi ayeuna loba ditahanan. Loba dipanyara berarti itu kan pelanggarannya. Pelanggaran gitu. Cacat-cacat aya ancaman di Allah, aya ancaman di negara masih kene we pan gitu. Masih kene loba jalma anu dipanyara berarti ngalanggar kana aturan. Komo lamun seuk teu aya panyara dibebaskeun wah beuy komo ya. Tah jadi kebutuhan diberi beban ku Allah teh demi kenyamanan keselamatan jelema sabab hirup lain unggul di ayeuna di dunia engke bakal aya kehidupan di akhirat. Jika nama kitunya, jika nama gitu. Jadi ulah boga rasa diteung-teungan. Nah, itu maka diciptakeun kari-kari diberi beban. Diberi beban lah gitu. Ya, jadi nanti kubur itu nantinya gitu. Ateis nama. Ya, wajar. Soalnya di sadayana agama sifatna teh sami cenah kitu. Ya. Mau di Kristen, di Hindu, di Buddha gitu. Aturan itu teh aya. Dina bertanya-tanya kunaon cenah. Ya. Keimanan. Duka tah di luar agama Islam mah jawaban nanti kumaha? Jawaban Jadi nanti pada dasar sama sami gitu diciptakeun tapi dibebani garis besar teh kadinya gitu. tapi nya dibebani demi kebutuhan jelema gitu. Kebutuhan jelema. Butuh hirup nyaman di dunia oge di akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.